Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita Si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna, mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atau supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui Si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Keseminggu ti kejadian Barowi jeung Ki Jantra. Teu ieu petanya baku nama Barowi. Sanajan ku karna geus diakurkeun ge. Tetep we masih sok sundar sindir. Sok sindir sampir wae. Atuh Ki Jantra batik gerembet bedina jero hatena. Lantaran harita ku karena geus diancam yen sing sahabai anu ngamimitian ngajak ributan tangtu baris ditindak. Sanajan kitu Barowi mah anggar we siga nu ngahaja nyieun pucuk tigirang masih sok sindir sampir, tapi ku karena cara ieu dicarek sumawana ditindak. Hal ieu pikeun Ki Jantra mah jadi tambah matak ngarakacak kana hate. Sidik kumaha sikep karena anu geus mimiti ponteng kanu koneng cuwet kanu hideung. Kaya kieu mah aing teh kudu ngejat di dieu. Tapi kamana? Jeung anak buah aing daekeun moal lamun diajak. Tapi aing sorangan pasti bakal diobrot ku si Jaka. Ki Jantra anu keur diuk sorangan ngagerantes dina hatena. Ki Jantra geus mimiti ngarasa teu betah cicing di Gajah Ngamung teh ningali ku sikep karna anu geus ngalelecehkeun kanu jadi anakna, katurug ku pamolahna Barowi anu beuki dieu teh asa beuki ngahanakeun. Sugan teh mah kieu talajakna si Jaka. Itar deudeuh teuing maneh teh cacak dicilakakeun ku bapa sorangan. Rumasa itar abah teh gede dosa kanu jadi anak. Ki Jantra ngarahu. Keur kitu bet jadi ras inget kana pengalaman mangsa ngajora ke Tanjung Pura anu harita aya jalma anu wawasena bisa ngungkulan si Jaka. Nah saha eta jalma anu make terabukos mau da sidik lain si Ani. Sanajan umurna masih gak sepantaran pakokolot supa we jeung si Andi mah atawa si Jaka mah, tapi tingkat pangabisana kacida matak helok nepi ka si Jaka oge teu sanggup pungkulana. Aing rek maluruh manehna. Da sigana mah manehna teh urang Tanjung Pura. Sugan we bisa dijieun penyuluhan. Atuh cenah aing kudu tunduk patuh ka manehna. Teu jadi soal penting aing bisa males ka nyeri ka si Jaka. Ki Jantra bet joro-joya niat hayang nyaluuh ka si Belang. Nyatana wijana anu sugan bisa dijadikeun gunung panangguhan pikeun males ka nyeri ka karna alias si Jaka lara. Pamirsa, repeting kangaranana teu beda di tengah leuweung geledegan kaayaan
Saan dikejang ngamung teh es tuning rehe comrek. Ari lain sorak sasatuan anu patembalan di ditu di dieu matak maluringkak bulu punuk geus puguh di tempatna Barowi. Sanajan loba nu ngeusian oge da puguh imana mencil jauh ti tatangga teu kadenge kecap atau kecep bubuhan harita teh Barowi karena sudinta katut adasim keur arinit ka cisaat biasa nganter karena nu dek ngaherwan Nyi Enoh anakna Ardasim. Rong heap dinu poek aya jalma nu keur ngarayap lempang milihan tincakeun kawana kawantu poek mongkleng teu katempo curug-curug acan ukur ngandalkeun cahaya bentang anu ting karetip sabab bulan can manjing mangsana nyaangan sabab masih ketutupan ku mega hideung. Katamah jalan undi sorang teh ting golo-golo matak ngaitan dampah suku keur mah poe katamahku dang daunan anu harieum manehna teh lian ti Kijandra anu peuting eta incah ti tempatna Barowi rek ngajujuk ka Tanjung Pura anu maksudna rek nyaluuh ka sebelah sajeroning lempang hatena mah teu oleh sasebelakan sok sieun amprok jeung karna anu ti beurang mula arinit ka cisaat ngahaja lembangna malibir nincak kana cukut sangkan teu kadenge geblikna sora dampah suku lewat cisaat manehna ngarasa ngemplong sasat geus aman ti anu pika hariwangeun geus kitu mah gedik rek muru lembur batu gede rek motong jalan sangkan teu jauh teuing tapi kakara oge kira-kira 50 lengkah nonggongan lembur cisaat di belah tukang kadenge geblikna sora anu lumpat anu teu sirikne notogeun maneh gentak Kijandra ngaganjel ka sisi jalan terus muliwat nyalingker kana tukangan tanggal johar kebenaran harita bulan kakara tembong atuh kayaan teh meredong teuing ret manehna ka arah datangna sora si horeng teh aya jalma anu kelumpat sigana anu manggih kasieun ka arah manehna ari lar kahareupeun bari cetruk manehna tetajong pruk labuh gentak kudang deui bari ngareret ka tukang geus kitu mah manehna ngarayap maksudna rek nyumput ka lebah tanggal johar anu dipake nyumput Kijandra lain deui luasna sabab mireungeuh di dinya aya jalma paparahna mah rek ngabencir rumpat ti cicing barea kaula mah lain jalma jahat cicing ceuk Kijandra bari karawak kana tak-tak eta jalma tapi saha andika teh saha nanyana uga-uga pinuh ku kasieun terus metak maksudna hayang lepas tina cepengan Kijandra saret oge geus katitenan yen manehna teh budak ngora kenehna karasa jragan jeung si Jaka kelanan kula rek nanya kunaon sababna bet lompat bangun menang kasieun Kijandra nanya bari nyakal kana plegah nyakalna kalakah di pagehat andika teh lain balana si Jaka gitu kalakah malik nanya bari tetep uga-uga mun beurang mah piraku we teh ebreh beungeut na pihas his lain nah geuning andika bet apal ka si Jaka nyaho we da minang papanggih di Cisaat andika teh orang Cisaat lain kaula mah urang Batu Gede ayeuna tos si mana tos di Cisaat tos naon di ditu mohon mentas taun kaula teh mentas ngintip pamajikaneun tayona mah ayeuna mah si Jaka teh geus ngarasa yakin lamun anu ngajak ngobrol teh lain jalma jahat ngomongna uga eugeus semu era rek balaka
Nah make diintip segala nyelowen or gitu muhun manehna teh ngadeun bobogohan deui jeung si Jaka bieu teh kaula kapergo ku baturana si Jaka duaan malah nu hiji deui mah bapana terus kuring teh dikarpuh tapi untung bisa lolos saha baturna teh gitu jang Bahrawi jeung Ardasim tah kaosna terus ngudag di cek si Jaka bari nerja yang lepas maksudna rek terus lompat deui cicing beraya cicing lompat oge mah burung ka udag Ki Janta bari narik deui si Jaka ngan duaan manehna teh keun urang sanghareupan tuman Ki Jandra ieu nama samu ngareos lantaran geus kadenge ngegebligna sora nu lempang anu kadengena beuki adeuketan lar ngaliwat ka hareupeunana teu salah deui Bahrawi jeung Ardasim teu antapara deui kayang we luncat bari narajang ka Bahrawi keur mah geus lila neudeun ka geuleuh katurug ayeuna aya kasempetan jaba keur anggang ti si Jaka nu baris ngabelaanana nya munasabah dina narajang teh geus teu make igeran deui mun kongang marek di sapisankeun didinya moal sina bisa menyatui atuh tumrapna ka Bahrawi lain deui ngaranjugna sanajan bener panerajang Ki Janta teh teu katempo sasat ti tukangeun tapi gerakan Ki Janta cukup kadenge ngan we gerakan Ki Janta oge kacida cepetna ari Malik cedak we palipis beunang ditimpuh ku we Bahrawi ngabangkieung bari ngegero nahan ka nyeri sabot kitu sablot deui Ki Janta narajang pokona mah Bahrawi teh rek dicacar mah dibere menge oroka ya Bahrawi surti yen manehna rek ditarajang deui ku jalma anu can kanyahoan saha-sahana gentak manehna geblegkeun awakna kagigir bari ka nyerina mah teu dirasa geus kitu curerat kagigireun lawanna bari ngaheumatkeun peureub rek ngahanca ka kemplongna tapi Ki Janta cukup rangingeus rancingeus rikat ngarempot bari ngarobah kuda-kudana hiu cedak leungeun Bahrawi teh disabat Bahrawi ngerepeng bari ngagentak luncat ka tukang geuning Bahrawi kakara sidik anu kanu jadi lawanna horeng teh Ki Janta bari hatena mah ngarasa kaget naon sababna Ki Janta aya di dieu pan sidik waktu manehna ini teh panan sidik keur ngagoler dinggona sabab waktu diajak teh bebejana keur teungeunna awak alah sia nah podeui ka kaula ayo Bahrawi urang tuluykeun patutunggalan teh meungpeung jauh ti si Jaka ceuk Ki Janta bari sablot deui narajang nya mah atuh Jandra coba eta kaminantu meni nyebut si Jaka Bahrawi bari ngagentak ngagilek kagigir sarta sat wae mesap pedogna lantaran ngalawan bari lemor mah manehna teh bang-baungeun nyebut si satunya Bahrawi bae kaula di layanan sat nyebut Dewi Bedog Ki Jandra bareng jeung balem Nabi Wir Ki Jandra hiu Bedog Bahrawi nyau rek ngahancak kana beungeut Ki Jandra mah ukur ngagilak sarta bedogna ngahiuk rek dipake nigas pigeulang teu
Tapi Bahrawi geus tapis dina ulin bedog kau. Kulawit bedogna ditarik terus nyeruntul rek ngarojok iga Ki Jandra kilap deui bari nyabetkeun bedogna prang di bedog. Pendrok nepi ka kembang seuneuan. Kulawit deui bedog Bahrawi rek nguciwak kana beuteung tapi Ki Jandra leuwih kesit. Cileng kagigir bari nakiskeun bedogna. Kaleong awak Bahrawi jadinya ngeyeng. Hiu dampal suku. Ki Jandra tanggal kana pigeulangna Bahrawi anu keur nyepeng bedog. Bareng jeung eta bedog Ki Jandra rek nigas beung. Bahrawi ngapalieurkeun sirahna bari. Prang dua bedog deui. Pendrok deui kolebat bedog Bahrawi nyuruntul ti handap. Rek ngabulak balik ke si beuteung. Ki Jandra rika ngejatkeun ka tukang balinik. Nakiskeun bedogna. Bahrawi gentak arupa sasaran. Ayeuna mah rek narok sirah Ki Jandra. Ki Jandra oge sangeuk ari sirahna jadi korban mah gentak ngalalopkeun sirahna bari nyabetkeun bincurang lawan. Nyabet bincurang lawan. Bahrawi ngaranjug gentak luncat sarta terus ngabecir asa percuma dituluin oge moal pimeunangan. Ada si manuker yang hareupan si Jajaka anu tetela pangabisana lain di kieu hebat oge. Jajaka piminantueun teh anu ngaranna teh si Sukri. Keur manehna mah ngarasa piripuh. Katurug ningali Bahrawi geus kabur. Ku kituna teu make mikir dua kali. Dasat bae manehna lompat nuturkeun teu tera deui ku tangtungan sarta ninggalkeun pakalangan. Ontong kabur siapa heula ka dieu angguran urang ampungkeun deui tas ceuli teh. Tapi Bahrawi ngadon taus melentang lumpat maksudna rek bebeja ka si Jaka. Eta ku Ki Jandra geus kajudi. Ku kituna manehna geuwat ngajak si Jajaka sangkan ngagancangan ninggalkeun eta tempat. Hatur nuhun Pak, tos kersa nulungan ka jisim abdi. Ceuk Sukri adab nakal nyarisan. Geus kuduna bapak nulungan anu keur meunang kasusah. Ayeuna mah Ki Jandra lempang narurusuhan. Sanes geuning sapertos nu tos wawuh ka Bahrawi teh. Lain wawuh deui jang. Ari lemur teh di Batu Gede Ki Jandra ngalegotkeun omonganna sangkan ieu Jajaka teh teu katetuluyan nanya anu aya patelah patalina jeung Bahrawi. Bisi di waktu Bapak ulin ke Batu Gede lamun rek nyimpang teh lebah mana persisna? Rada jolok namung upami naroskeun Sukri oge moal bireuk. Oh Sukri wasa teh. Sumuhun. Ari dipake ngobrol mah teu karasa waktu teh. Nyaho-nyaho geus anjog we ka Batu Gede. Sabadana Sukrinya nganuhunkeun deui ka Ki Jandra. Leos we manehna mah ka imahna sedengkeun Ki Jandra mah teu ngamah jalan torobos saja jalan teh bari ngarasa jelu. Teu bisa ngalaksanakeun andasa Bahrawi anu kaburu ngeblecet kabur. Teu naon ayeuna gagal. Tapi jaganing geto, isuk jaganing geto awas ya Bahrawi. Moal suda rasaning ati lamun sia can ratakeun jeung lemah. Maneh oge Jaka belah ngeunah-ngeunah. Kamari geus ngalelece anak aing. Ayeuna geus ngarebut pamajikan batur. Aing oge jalma jahat teu. Tapi teu siga maneh. Nagoan saja Jaka di waktu maneh tangtu baris nalima segala wawalas tina laku lampah maneh. Ki Jandra galecok tina jeroning ate pangaruh ka nyeri anu nimbulkeun rasa neuteuli anu pohara. Kituna teh bari terus kukurubutan di nubala teu kalis ku remet teu kalis ku poek hatena geus kumenjot hayang geura nepi ka lembur hujung hayang geura nepungan anak pamajikanana. Keur mah
geus neundeun kageuleuh ka Barowi jeung si Jaka. Katama menang beja Ki Jandra. Nyalan deui nguntab-nguntabna. Ka ieu dua jalma ngagugu nafsu mah geus hayang obrot ka Gajah Ngamung. Harita teh kakarasa poe Ki Jandra aya di imah Kulunyung Andi datang anu maksudna mah ngan sakadarek beberah nyitar sia da dicicing di lembur oge kalaka nambahan juwet kana hate. Sakadar hayang mangihan nyeuis oge hese da eta Jang Husein asa beuki ngahajakeun katambah ku sikepna Sepdana. Malahan aya beja nyeuis teh geus ditanyaan sagala. Ngan ku Pak Haji Sobana can gasik ditampa lantaran cenah piraku ngarungha Sepdana anu cenah aya karep laki rabi atuh kaduana nyeuis sorangan ngadon dijebris kekepehan mungeun. Harigok Andi jeung Ki Jandra puguh we Ki Jandra teh beak diceceleh diesek-esek tapi Ki Jandra saeutik oge teu ngarasa ambek sumaona nyeri hate diseuk-seukan ku sahandapkeun teh malah kalakah samisak narima kana sagala kesalahan. Atuh dina ngobrolna saterusna Ki Jandra teh ngedalkeun maksudna anu rek nyaluuh ka si Belang anu harita panggih di Tanjung Pura. Bari darak-darak we Ki Jandra teh nyaritakeun sakabeh kejadianna waktu di Tanjung Pura. Ngadenge kitu teh Andi kacida kagetna. Terus ku kamu teh karana pikirana hal eta teh neneangan maneh hal eta joli hubungkeun jeung budak ngora anu neneangan manehanana. Babelas si Belang teh jejaka eta teh ya. Ku kituna jadi timbul kepenasaran hayang mangihan. Lantaran harita teh geus babadamian jeung Mantasim, Kemed sarta si Bopeng anu geus samiuk rek milu mantuan maluruh Barowi. Ya kalawan darancepan kadua Ki Jandra. Sakali ieu mah Adria teh dibawa lantaran bisi kanyahoan ku Pak Haji. Kangarana jalma anu boga gawe moal bisa sakama-kama. Balecet teh ka Kadungora nepungan Mantasim kabenerana tah kasampak atuh ti Kadungora mah arinit kepanenjuan rek manggihan si Bopeng jeung si Kemed rek babadamian deui. Nah hari karena alias si Jaka rek dijorag atau dipegat batu gede sugan kebenaran mulamprang kadinya. Namun geus beres rek terus ka Tanjung Pura manggihan si Belang. Penasaran Andi teh kuncung-kuncung ke panenjuan teh terus ka imah Aki Surdi. Atuh lain dikieun atau Aki Surdi teh jeung Nini Uti kadatangan Andi teh saterus nama Andi nyaritakeun maksudna. Aki udah mau di bejaan bisi butuh bantuan teu kedah Aki cekap sakieuan oge mung upami abdi laras-laras teu kiat tangtos bade wawartos ka anjeunna. Teu lila jol Ki Jatma Kemed sarta si Bopeng. Atuh di imah Aki Sudi teh jadi haneuteun. Komo deui sanggeus tatangga jol-jol nepungan mah. Teu kaliwat Halimi Katutinda oge dadatang bari rebo mawa dahareun. Sebut kitu galaprak kadenge sora ngegalaprak di luhur cep sararea jempe barang Andi mariksa keluar horeng si Luyuk anu nyusul ti Cipancar. Barang ningali dudungan teh ngekeleber soewen eunteup dina tak-tak Andi. Nyusul maneh teh Luyuk. Heueuh seukur atuh. Cuk ka ditu cicingna dina tangkal muncang. Ceuk Andi ngajak ngobrol siga ka manusa. Geus kitu mah ngobrol teh parindah. Ka imahna Ki Jatma beres pabadamian isukna beral ka Batu Gede sabab kabeh geus sapu. Lamun si Jaka teh moal dijorag ka Gajah Ngamung. Andi mah harita teh ngalemet jeung Ki Jandra nganjang ka imah Sukri sanggeus nepikeun maksudna lain deui atohna Sukri teh cacakan aya nu rek
mang mawakeun ka nyeri ka si Jaka. Malah manehna oge hayang milu gabung. Menang 2 poe peuting ayana di Batu Gede. Tapi waleh di daguan areuweuh. Kejebul ku kituna sanggeus ngabejaan Sukri lamun aya si Jaka supaya geuwat bebeja. Andi saparakanca baralik deui ka paninjauan. Nah atuh isukna waktu Sukri keur ngajentul sisi jalan rong heap dia. Aya 2 jalma anu ting kurumuy kaluar tinu bala, anu saurang budak mara, anu saurang deui mah geus tengah tu. Sareret oge geus hidik lamun ieu mah lain si Jaka, tapi waktu manehna nanyakeun lembur paninjauan sarta cenah rek maluruh nu ngaran Andi lantaran boga pikiran bisi ieu 2 jalma teh rek aya maksud anu teu hade nya Sukri teh ukur ngomong teh nyaho we. Si horeng eta teh daya lian ti Wijana jeung Pamajid anu ngajak alini ti Tanjung Pura rek ka Cipancar. Make jalan nerobos bari rek sakalian alulin ka Pasir Laku sabab Wijana menang dongeng di aki kukutna yen di Pasir Laku teh aya hiji tempat karamat duka bener henteu namangan cenah di dinya teh aya tapak Prabu Kian Santang dina batu. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tanggilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.